Assalamualaikum kahatur ka pamirsa sadaya nuju manco ngabandungan dongeng Sunda di Terah Sunda Channel. Mugia para wargi sadaya aya dina kasehatan sareng panangtayungan Allah Subhanahu wa taala. Sataacan dilajeng ngabandungan dongengna tim kuring salaku admin ieu channel bade merdih ka pamirsa sadaya kanggo ngarojong kana ieu channel ku perantara noel subscribe na oge toel oge gambar loncengna like jempolna oge komen oge mangga kitu pamardi sim kuring mugia kasayan para wargi sadaya dibalas ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Mangga dilajeng ngabandungan dongengna sok Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sataacan sim kuring ngalajengkeun kana ulasan dongeng lutung. Kana ulasan dongeng lutung ieu anu ka 10. Sakali deui sim kuring bewara tehna sim kuring ieu ulas atanapi nyaritakeun deui dongeng Mang Jaya anu teu lanjut diuploadna ku kuring salaku admin. Kumargi kanggo 100% nayangkeun dongeng Mang Jaya kedah aya izin tertulis. Kusabab admin teu acan tiasa mendakan Mang Jaya kitu deui kileuksa maka kuring inisiatif kanggo ngulas ieu carita kanggo pamirsa anu gantung dangueun dina carita lutung ieu anu kantos tingawitan dugi ka episode kagenep murni dongeng ti Mang Jaya. Jadi sanes kuring ngajiplak Mang Jaya moal biasa pamirsa pan judulna oge ngulas atawa ngareview atawa nyaritakeun deui kitu tah nya matong salah hartos eta mah lamun aya anu teu suka atawa teu cocok nya ulah didangukeun wae atuh kitu gampil kan. Punten tah kitu pamirsa kumargi aya anu protes dina komen ka admin majarkeun teh ngajiplak Mang Jaya. Ampun paralun teu maksud kitu jeung moal bisa we tah sakitu pamirsa nu baris didugikeun sok ayeuna mah urang lajengkeun deui ngulas carita kanggo anu seneng hungkul we ieu mah anu teu seneng mah anu kaabotan ulah didangukeun lewat. Pamirsa kamari ulasan carios lutung teh dugi ka Paman Lengser nuju ngemban tugas ti Gusti Ratu Maranggirarang kanggo megatan tatamu anu baris sumping ka eta nagara. Kumaha carios salajengna mah mangga bandungan kasadayana sok der. Paman Lengser satia satuhu karena parentah anu jadi ratuna nyaeta pikeun nyambut atanapi megatan tatamu anu baris datang ka eta nagara anu maksadna bade nakonan eta tatamu. Mang dinten-dinten kusabar ngajalankeun tugasna Paman Lengser teh ngantos tamu agung di alun-alun kitu tah anu nuju di lakonan atanapi nuju dijalankeun ku Paman Lengser. Cag urang kantunkeun heula Paman Lengser kapayun kasamper deui. Ayeuna urang kocapkeun carita anu tos lami katunda nyaeta urang nyarioskeun Ratu Bungsu Karmajaya anu nuju tatapa di luhur mega ngawang-ngawang anu maksadna seja nyuhunkeun pituduh dina anjeunna tiasa mendakan nagara pikeun tumetep anu dicita-citakeun ku mantenna kanggo ka ayuna kusabab cita-citana sapertos anu tos dideheuskeun ka pun ibu Sunan Ambu Nawang Wulan hoyong ngagaduhan nagara nyarira kanggo panglinggihanana.
Duka teuing tos sabaraha poe tatapana mah. Ratu Bungsu Karmajaya teh duka sabaraha bulan lamina nu jelas tos lami pisan tatapana teh. Dina hiji poe Ratu Bungsu Karmajaya lugay tina tatapana teras ngumpulkeun lembutanana ngahijikeun jiwana dina kaayaan masih calik dina mega teras ningali kabeh kaler katingali kaayana poek mendung teu aya kahegaran pisan. Terus ngagerentes anjeunna dina manahna. Duh geuningan di kaler mah eueuh harepan jang lunta ka kaler teu cocok. Ngadegen nagara dina kila-kila anu hareueuh mah. Terus Ratu Bungsu Karmajaya mapai ninggalan kasabundereun kawasan tos ka kaler, ka kidul, ka wetan, teras ka kulon. Nyata-nyata kabeh ge teu aya pitunjuk anu hade anu cocok dina kreteg manahna nu aya poek ngebeleg-beleg wae kaayaanana. Huleng Ratu Bungsu Karmajaya teh. Tetela tatapa manglami-lami teh can aya hasilna dina menang pituduh kudu mangkat ka mana. Anjeunna jang manggihan hiji nagara anu asri genah merenah egar kaayaanana. Duh ka mana atuh aing nyorangan aing nyorang kitu saur Ratu Karmajaya. Padahal tatapa geus cacap da moal samata-mata aya ilapat yen tatapa geus cacap. Lamun pituduh jang kahayang aing encan nyata ayeuna. Huleng deui teras ngerahkeun pangawasana mepet deui panca indrana pikeun ngabuka aya rahasia naon sababna acan aya pituduh. Ras emut manehna kabuana panca tengah acan dititenan. Lajeng Ratu Bungsu Karmajaya ninggal ka buana panca tengah. Ratu Bungsu Karmajaya bungah anjeunna ku sabab katinggal eces yen di buana panca tengah mah katinggal aya kerajaan dikebetaheun tur asli kaayaanana egar oge caang katinggalna. Tah ieu jigana pinagaraeun aing teh ceuk gerentes hatena. Cocok pisan ieu katempatan Ratu Bungsu Karmajaya terus nitenan imet pisan kana kaayaan nagara anu katinggal ti awang-awang. Pasti ieu nagara aya putri anu geulis campernik. Pi pameswarieun aing ceuk Ratu Bungsu Karmajaya. Lajeng Ratu Bungsu Karmajaya turun ke alun-alun eta nagara Nyi Rorot di luhureun mega tilas tatapana Ratu Bungsu Karmajaya. Kacatur paman lengser harita teh nuju ngajalankeun titah Ratu Emas Mararangirarang kanggo ngantosan tamu menak di Pajajaran, Ratu ti Pakuan anu nuju diantos-antos. Barang jud Ratu Bungsu Karmajaya tumiba ka bumi ngorenjat kaget paman lengser teh kusabab ujug-ujug aya jalma turun ti langit. Alun-alun paman lengser nyarios, aduh saha eta aya ku ujug-ujug datang ti langit, aya ku kasep ginding satya gagah menak di mana ieu? Itu cariosan paman lengser teh. Paman lengser kasima sajongjonan mah ngahuleng nganaga meneng. Tapi akhirna sadar karena pancena pikeun megatan tatamu anu sumping ka Mahargacina. Lajeng paman lengser nepangan ka eta ratu.
pangan ke Ratu Bungsu Karmajaya. Sejak Marios salahku tatamu. Hapunten nun, wilujeng sumping. Punten, paman sejam Marios kasalira Raden. Itu papariksana paman lengser. Mangga paman, Ratu Bungsu Karmajaya ngawaler. Punten nun, upami dipercanten mah paman teh lengser di negara nun. Di antawisna mah kurah ngajaga di alun-alun. Ayeuna paman izinan sejak Marios ka Raden nun. Oh, paman teh jadi lengsernya anu ngajaga ieu alun-alun. Itu walaranti Ratu Bungsu Ratu Bungsu Karmajaya. Tumuhun nun salah sawiosna teras paman lengser tumaros ka Ratu Bungsu Karmajaya. Dupi nami Raden teh saha, di negara mana, naon pamaksadanana sumping ka ieu negara, kitu tah. Nalikna paman lengser ka tatamuna, lajeng Ratu Bungsu Karmajaya ngawaler. Patarosan paman lengser. Ngaran kuring Ratu Bungsu Karmajaya, putra ibu Nawangulan, putra Pakuan menak di Pajajaran. Maksud ka dieu bade milari panganjergan sareng nu nampi kuring nganjerg di ieu nagara. Kitu katerangan nu dipasihkeun ku Ratu Bungsu Karmajaya ka paman lengser. Tumuhun nun kahartos ku paman. Nuhun atuh ari kahartos mah cirining paman sanes lengser salengser-lengserna, tapi lengser anu tos lagok tapak genteng kadek luhur elmuna panemuna jembar ku pangalaman. Lajeng paman lengser sumarios deui. Atur nuhun nun, leres nun paman teh luhur ku panemu. Da paman purah ngareskeun kenteng di karaton. Oge jero pangalaman paman teh kumargi kantos paman ngagali sumur nun. Unjuk sumangga paman bade ngadugikeun ka Gusti Ratu karena kasumpingan salira Raden. Heula paman, saya batik itu kuring teh aya syaratna deui. Syarat naon nun? Syaratna mun nampi kuring di ieu nagara kudu sajajar babarengan diuk oge linggih jeung kaula. Kitu tah paman. Oh kitu nun. Tumuhun. Dupi Raden uninga ti mana yen rehna di ieu nagara marga Cina aya kembang nu keur mekar, aya kembang nu keur mangkat. Perkara eta mah kuring oge teu apal. Kan kuring dipasihan pituduh ku Kangjeng Ibu kedah ka dieu. Kitu paman. Oh kitunya. Mangga atuh diantos di dieu di alun-alun. Kumargi paman hapunten acan tiasa mapalin izin kanggo salira Raden lumebet ka nagara kitu deui ka karaton. Sadacan kenging widiti Ratu nun. Sumangga paman kaula ngantos di dieu. Kitu gunem catuna antara paman lengser sang Ratu Bungsu Karmajaya. Leos paman lengser angkat suka Ratu Mas Malanggirarang. Yen tetamu nu di antos-antos pantos sumping. Baris hasil jigana naon-naon anu dicita-citakeun ku aing teh. Ieu nagara kitu gerentesna Ratu Bungsu Karmajaya. Ngagerendang manahna. Kocapkeun Ratu Mas Malanggirarang harita tos lami ngantosan paman lengser sumping.
dina ngajalankeun tugasna geus asa nyeri beuheung sosonggetkeun balas liuk deui ningalian paman lengser. Antosan paman lengser datang pok nyarios atuh Mas Malang Dilarang teh. Kamana paman lengsernya geus lila aya kana 7 poena ngajalankeun tugasna teh tapi can embol-embol. Palang siang tamu teh suwung tetondena impian teh misleuk meureun tetondena impian teh da nu ditungguan teh teu aya jebul-jebul nu didaguan teh aya sumping deui. Kitu gerendeungna Ratu Mas Malang Dilarang. Leuh waktos pamirsa dina carios lutung anu ke-10 keun ke urang lajengkeun kana bagian anu ke-11. Punten dina sadaya kakirangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios. Ya.